bos areta euy. Udik. Woi, ini saya. Yo, saya. Aduh. Maksud guys ya, nutupan banget aing ku keresek. Ay, siya kunyuk tuh dulu. Aing di asupan goblok. Wah, ninggal anak kuda. Kapan sarua aing anu ngawadahan kunyuk. Oh, ada orang yang sarua satu anak kuda. Nyaho, semua. Tuh, euy, juga nama. Coang gawean yap. Ayo tuh. Oh ya apa tuh? Lalu dirasa kunyuk ke aing kalangan nutupan kieu. Kubu didinya nutupan urang tadi make kereseknya Panglima. Oh, kakolatan pisan di dinya teh. Lalu dirasa sia kunyuk. Aing mah teh tadi ge dia ngadaran gedang kehet. Nu duduk ka aing kunyuk teh sia. Ah, dah iya nya Panglima. Heeh, ku aing yo di letak ku aing kunyuk sia. Panglima. Anak budak. Kunyuk teh sia. Aing geus disuntung-suntung ku nyoba dikeresekan kunyuk teh. Anjir, si bos areta ceker naon? Si gana keur nguseup. Nah, ku aing dikerjain sia teh. Nah, aing keresek. Cing, saha nu mabet euy. Cing naon yang ujal mah kieu euy. Nah sahanya euy. Aing mah. Anjir, tak ku aing dikerjain. Gusti, nah saha si nu mabetan wae kunyukna teh. Anjing aing mah moal belis kitu ieu nya euy. Aing mah. Anjir, si bos areta keur nguseup euy ah. Miluan ah. Naon sia kunyuk eta? Mau make keresek mah. Wah, sia we anu nyemplung aing teh sia teh anak budak Panglima. Wah, gawe pisan aing keur nguseup ka nyorang-nyorang. Cimplungan ku sia we kehet teh. Betul bos urang mah da. Kekerken ka dieu. Kunyuk. Berarti sia we kehet teh kunyukna teh. Anak budak. Kunyuk ini sia di sarwana kehet. Bos, nakar naon bos euy? Nya Panglima. Heeh. Keur kieu ya. Anak budak aing mah keur ngarasakeun beuteung. Panglima, eta mah manuk naon euy? Manuk. Ayo mah kapan kurung manuk heuh. Heeh. Bos, ieu mah manuk cangcimen, Bos. Manuk di luar negeri. Anjir, manuk luar negeri euy. Yo, anak budak ek dijual mah. Cuy, bos wani euy sih rek dibeli Panglima. Kerjain arek. Aya. Ah, bos, asa kirana wani kana hargana mah sok nya ek dijualnya. Heeh. Anjir. Oh, sok lah. Sabaraha duit sok kurang di duitan. Ah, mahal-mahal, Bos. 150.000 ya, Bos, arek mah. Anjir, mulai murah pisan lah. Ku aing dibeli mah. Heuh lah sok dibeli kurang ya. Duitna yo. Tah, di kesan ku aing mah 150. Wah, nuhun Bos euy. Sia, Panglima. Ya, saya Panglima. Siap. Ya tuh Bos ya. Manukna sok Bosnya. Heuh, anak budak. Duh. Ku urang ek dibukanya ditempok. Bos. Ulah waka dibuka. Ieu mah ada manuk alus ya, Panglima. Oh. Yo, kudu bari peureum heula Bos. Kek urang pangmukakeun ka dihitung kurang hiji 2 tilu bukanya. Oh, nah ning kudu kitu. Ih, ieu mah manuk alus sok geura. Peureum Bos nya. Heeh, sok. Sok peureum. Sok atuh buru anak budak aing geus penasaran anak budak. Cicing lah. Cicing, kurang dihitung hiji 2 tilu nya. Heeh, sok. Pamatana hiji, 2. Yuk. Mana manuk nah ieu cik ieu mah. Katipu aing. Kunyuk. Sia nipu ka aing kehet. Yuk. Goblok geuninnya. Ka aing geus nipu di bae aing yuk kurung kosong dibebeuli ku aing. Apes. Panglima. Anak budak. Awas ku aing mun kapanggih ku aing dipeulikeun kejutna ku aing. Kutu bray. Ke. Nah eta jama keur naon tongeng di dinya si koplokna teh. Wah, ieu mah kudu disampeurkeun euy. Ku aing sampeurkeun sia teh. Oh, Panglima meni bodag kitu. Oh nya. Coba buluna meni gomplok heuh. Tempo anjir. Keur naon sih ieu tongeng kieu ket? Lah, cicing Bos. Naon sih nya ngaganggu wae Panglima? Oh atuh bos geus sholat bos teh. Atuh miluan atuh ngintip naon sih ieu ngintip naon? Cicing Cicing raya. Tuh, Panglima tuh meni gomplok kitu buluna anjir. Ini gedenya. Mana? Tuh. Mana? Aing teu ka ciri-ciri acan. Yo, ngintip naon sih itu? Ayo nih maksa, ayo Panglima. Ayo. Ayo minum ayo, tuturkan. Aing mah sudah yang apa? Aing mah penasaran.
Yuh, aing penasaran naon sih itu ngintip naon. Tah, yang we apa sih bos mah? Tah tempo ya gerakan jerotoran sok ku bos buru. Hah, naon sih atuh anak kuda? Bener sok. Tuh ngalauna. Anak kuda. Naon ieu teh naon? Aing penasaran. Heeh bos, eta cai geus pinuh acan. Ah, si kunyuk. Ke aing ngerjain di tanah lo cai we aing ternyata tadi teh. Kunyuk. Aduh, ngambek. Aduh. Panglima. Koplok teh sia, Panglima, anak kuda. Kok aing koplok teh ngerjain sugan aing teh noong teh ngintip naon.